Alhamdulillah hujan keplakan aing jadi atuh meureun ieu mah ari si bakin ka mana ieu teh ngalas suluh kita di can balik-balik hujan kieu ieu teh deui ngahriwangkeun cilah urang susul nyiar-nyiar pigaweun wae budak hujan kieu. Alah, hujan kieu gini kan. Gimana heula ah. Nyuhan hawe di dia ah. Mana di kelas apa dagan hujan teh? Oh, itu gininganan. Woi, woi. Ayo nak. Balik hujan. Oh, apa jaga ternyuhan heula? Ini nyuhan datang kali wes. Boleh mau. Ayo, boleh. Ayo. Gawe pun. Ayo. Nyuhan lah diri ah. Ayo. Di dia kenapa nih di dia? Lumayan ya, rumah kosong. Minta tangan yang nanti salah. Dia sundung katanya. Ini jadi untuk wae. Di alung aja. Mana mau pacul? Dari nama rek bersihan plat kau. Kemarin kan di tempat-tempat yang hujan apa dagan itu? Oh, pelak cau. Menang ini di mana? Ayo nang yang tungki, jika monyet tuan. Kemari malah deh mangih jantung sau dina gawir na jantungnya geus kelakeun. Hai seumur ningali dia mah melak jauh datangkan. Nah lancek aing make jantungna nurutan monyet gitu. Oh, di belah mana melakna? Eta di hening aya pagar patana. Tah, di belah dinya teh ngagali saeutik palakeun nya. Ngan wayahna ieu mah moal isuk maneh keur nyeborang kali. Oh, siap, ayo itu mah siap lah. Ya kitu atuh di ditas teh. Aduh ngeunah kieu udul teh ya Allah nikmat. Au, Naon nak? kitu ieu ketakon malaweung. Oh, tong malaweung atuh. Lain eta menang urut di mana? Tadi mah buruhan itu nyasalan awi. Oh, gitu. Aya kucing narantang. Cing sabatang mah. Oh, hayang urut. Ya. Wah, tuh. Tah, kita cing kieu deh. Duh, hujan kieu mah geuningan. Kuat sih kananya. Tadi ge untung we Pak RT ditanya salan awi jadi menang udud.
iya teh udut teh dah. Kudu diseuna satu orang teu mawa bensin, teu mawa korek. Cikan korek nanginya. Geus mah udud menta nya korek nginyeum nyusahkeun hirup teh maneh mah jadi rancep teh. Yuk. Korek anan oge meuni. Oh, da korek-korek anan naon? Hayang udud mah geuning korek geuning moal udud. Nikmat jeuringnya. Nya Emang gimana gitu? Mang, gawat mang. Ayo numlak gantung cau di kebun mang. Wah, rubana tuh cing di ukra. Ya, minum lah. Ini mah tong dibeakeun. Bener mang tengah wadul. Eta mah jelmana gelo meureun. Nya kancep aing mah da boloho. Budak leutik disebut nu gero melak cau jantungna. Ai sia lawan teuing pan aing anu malak oge. Ampun mang, siapa mang? Kalian naon? Hayang korek ku aing bisa beungeut nah. geus budak leutik Atuh da ngagorek aing nyebut nu gero. Da bener budak mah. Bongan saha melak cau jantungna. Ampun, Jiga nu gelo. sia mah saruana aing mending kene balik kalieur aing di dieu. Aing disebut nu gelo. Biar teh dorana tinggalin. Tong sieun moal ka dieu deui da. Bangun balik deui mang. Moal. Kan sieun mang euy. Bangun balik deui. Naon deui Doran tinggalin. Bantayan naon balik deui. Pek mah doran tinggal. Aduh. Ini mah serat mang. Oh, ayo tuh balik ayo urang balik. Ya mang bensin mang. Beak lingkungan eta mah. Aduh geus isuk-isuk ya. Jantung cau urang can disebor siga namanya. Mana sih bakin teh? Dititah wae eta mah budak teh. Woi, Naon geus dicebor acan jantung cau teh. Acan pan ieu keur meresan lasuluh. Datang nempo ya guys berang. Biar sebor lah bisa kaburu paeh ke. Bro, sebor ah. Anjing teh mani ka jantung-jantung cau ge kudu dicebor. Teu ngarti aing mah. Tinggalin deh. Naon euy, balik deui. Ngokotorok tok tinggalin. Banyak teh moal. Meni limperan torok oge poho. Ah, Ari bedog tinggalin di. naon deui maneh? Bedog. Nyusahkeun wae. Wah, gerangan jantung cau tuh ah. Jantung cau ge mah kudu dicebor. Riweuh. Ah. Kumaha geus?
Nyebar teh. Alhamdulillah parata. Kumaha nyebarna loba teu? Loba atuh. Pan meh tereh ieu na tumbuhna. Heuh, alus dis kumaha ieu kepalakan. Geus saya sakilah tadi mah. Oh, berarti ya udah lah ya. Ya heueuh atuh. Tah. Gaya menang rokok di mana? Oh, nya atuh aya we ari kolot mah. Di mana wae? Bora aja di nu aya ku aing di Talapung. Cing kadengnya mu korekna. Tah. Ah gitu jadi lanjut teh kudu bager atuh. Atuh dah. Kumaha deui? Ini salah suruh. Pan loba keneh suruh di ditu atuh tadi diberesan kurang. Atuh kemana ada barang orang rek itu rek neang jantung tahu geus kumaha. Oh, teang we engke nya. Da tadi geus jangkung searah seget. Pahang udud teh. Pembae atuh nu penting mah ngebul we da sarua udud ieu oge. Oh, jangan seturang ini telah nyanya. Ieu. Cara ieu par. Tinggal urangeun atuh meureun euna mah ningali jantung cau teh penasaran hayang buru-buru geura ka ala buahna ieu teh. Aduh, gawat mah kerek di teang deh ka kebon ya Allah. Si kusoy ka mana di teh ah. Teu beunang euy. Mal beunang. Teu beunang. Tuh tingalikeun orang bakal beunang kabeh. Depot. Oh, itu juga na tuh si kusoy itu aya marahin naon barudak. Oh, iya gini. Naraon marane? Main kanci. Eta mah poces. Enona. Sok kumaha ningali main poces teh? Sing sok mana kaji? Ah, sama nyentang ke colok bool kieu yeuh tingali aya nyentang. Dulu yuk ke hand kolot nyentang tuh. Anjing kebeunang. Kebeunang naon? Percobaan pan atuh. Oh kalah katulu ya main ieu teh. Itu pelak caurek di teang di kulanceuk aing. Gus main atong di dieu, main atuh di dieu. Pinah main atong di dieu. Aya anjing di dieu. Anjing. Main atong di dieu. Tuh di dieu tuh main atuh. Itu deket. Aya pagar. Heuh. Nonton itu mainna di tuh moal aya anjing moal aman. Hakankeun ke nyalakeun ka barudak teh kapan? Aman aing, aman. Mejehna euy. Panon poe geus bijil ya. Orang teang jantung cau teh geus kumaha cenah ieu teh. Seribuan euy. Wah, haji barudak mah lain kaleci atuh teh. Di deket pepelakan aing euy. Hei, sia. Sok, sia rudin di dia sok. Sok, itu kusaha itu pepelakan aing eueuh sok. Teuing mang, apa? Marane di dia oge sia teh. Ngeureun sia teh. Beresan. Halo, hoyong beresan. Dengan lain itu tinggali pepelakan orang adon marahin kaleci ya. Juk ari ini kitu. Iya. Pepelakan kabur. Aing mah euy pepelakan ayu kitu nama pai. Balik balik tinggalan baru teh gerak ku aing mah. Dalam buah tadi nama
Teu balik aing mah papelakan teh. Naon ang kukulu tuh si sukene Papelakan aing aya nu ngarajetkeun kusaha. barudak tah main koleksi. Oh tuh ceruk barudak tuh. Alhamdulillah aman hidup aing. Barudak mah nu disalahkeun mah. Oh untung aya barudak jadi aman hirup aing. Aman. Aman-aman naon ieu teh? Iya bedog geus beresih aman kitu mun dipake geunaheun. Da anger papelakan aing nu ngarajetkeun. Kan baik ya orang teangan. Teu narimakeun aing mun geus tadina erek diala buahna. Tahu tadi pas pas ngebor itu geus kitu acan. Acan tadi mah alus kene. Aing Kan baik ke orang teangan lah nu ieu na. ieu koleksi aku aing dibawa. Bikeuna ya padahal mah tuh. Papelakan aing dirajet. Arek dikulub kumaha? Mun pangih deui jeung budak eta ku aing talabungan garata bujurna. Cing atuh meni cicing aja jalaneun. Geus kieu atuh geus tong galau tong bingung kitu. Kumaha? Ayeuna mah urang kieu. Neangan deui eta jantung cau. Urang ajaran pelakeun deui ke urang intip saha nu sok ngaruksak teh. Erek. Heeh nya. Ayo urang neanganna. Geus tong galau. Tadi dia yeuh melakna yeuh meh teh jauh-jauh teuing meh babari ngintipna. Bantuan atuh len. Melak cangkeng weh. Atuh mah ada ramak kudu bantuan. Kapan meh tere lain. Amok-amokan hayu. Gawekeun wae boga lanceut teh. Riweuh tuh da jantung cau ge kudu dipelak. Ini di alung-alung sing cereug. Atuh balikan deui. Ya. Tah kitu kada bantuan. Sok ruang ya urang pelakeun deui di dieu. Geus enak mah hayu urang intip di dinya. Ayo. Ieu mah kudu heula. Hayo we udud kopina eueuh. Naon? Peg meuli atuh tadi teh. Ya udud ti aing. Manyaina kopi ku ti aing. Yang satu orang meuli heula kopi. Kitu urang mah wara udud cuk meuli heula kopi. Jagaan itu. Heeh. Nyalakeun deui ka barudak karunya budak teh geus disalah-salah. Pan ayeuna mah katempo ayeuna mah ti dieu ye. Saha nu sok nalapung papelakan aing teh. Udud mah jeung kopi geunah. Pasti Inya atuh Kurin. Beng ras langsung alam dunia teh. Nya. Meunah udud jeung kopi mah nya. Heeh atuh. Tadi Oke. aman. Oh, syukur ari aman. Boleh lila teuing mah nu main jantung cau keur naon. Jika nu gelo wae. Aing boga cara ieu. Pangnempokeun suruh hampura lah. Mana naon ditempo? Kapoyanan teu tadi soalna baseuh kahujanan kamari teh di. Heula, cikelah orang tempel lah tuh. Bae aman ya mah kurang tenang. Ya. Mumpung eueuh ku aing talapung deui lah rudat aing kiki aman ayo. Nah, make jeung nitah ningali suka aing dieu teh. Itu narik ka mana keluar euy? Rudat teuingan. Oh, manusia eta. Sia-sianya anu ngarajitkeun kepelakan aing teh. Eta buktina naon sia sok? Sudah nanaonan mana mah. Jantung tahu di plak mau jadi. Nama teu balik atuh tingali buktina maneh, berarti nu di ditu ge maneh. Beda nanaonan geram melak. Jantung cau juga nu gelo. Jadi tinggal itu loba. Apal monyet? Nurutan monyet? Jelema oge mun wah jantungan mah jadi Jika monyet melak cau jantungna. Sia mah aing gini lah. Aing mah lieur cicing di dieu oge lah. Panjen kene balik aing ka ditu kalau meureubah heula. Pusing aing mah cicing di dieu mah lah.
Mungkin mantau gue. Kela turun cek aing rek ini ka mana? Gunung juga nama. Gunungan jadi jelema teh. Nah naon hantu da jantung cau di pelak juga monyet wae. Sepi oge si Oli euy. Kemana ini nanya. Kayangan gitu euy. Orang kayangan lah. Sudah aya. Aduh, lapar kieu euy. Kita penting aing kukurilingan di dieu can mangihakanna. Geus wae aing kudu ngarabutan rasa batur mah. Tidak lapar ieu. Aduh, menika eueuh supa jarami acan ieu teh aing lapar. Wah, siga saung aya kebon sampul. Ala. Aya saung euy lumayan nih kermonok aing di dieu. Ngerasain. Aduh, gila euy lumayan ya. Aduh, tapi lapar pisan ayeuna aing. Tuh nemugaan sih kana ye. Aya kebon sampo itu. Alah. Palak kieu euy pabinihan aing teh. Alhamdulillah aya hujan euy, aing jadi meureun melak pare teh. Mangi tangkal sampai teh euy aing tuang ye. Goblok itu aya jelema di kebun sampo aing, sudah kenal sampo aing jelema teh tuh. Budak sahanya. Bedegong budak teh aja leutik-leutik ngalah sampo, batur. Ku aing kudu diudak itu budak itu. Goblok teh. Sia budak saha ke sampo aing dialaan. Bedegong sia jadi budak teh. Sia kehet dialaan sampo aing. Budak saha sia? Ku aing kadek sia.
Sok sieu kalah. Naik ke itu apa, Mang? Apa aslinya, Mang? Ampun mang, tak apa mang, penyetelin emang, dauh nu bogaan kita pun lagi. Mata aya tangka sampe ge kan ku aing dipelak sia teh. Mun nu melak mah aya tangka sampe. Ampun mang, tak apa orang ngesapeting can tuang mang, lapar aslina ieu mah. Lamun lapar ngomong, ku aing piraanan sampe mah dibikeun pangalaankeun, tong da jam maok sia, leutik-leutik. Ku make geus gedena sia. Ayo mun lapar mah geus ngaliwat jeung aing, tong panangsakan sampe aing sia. Tuh mang, nuhun urang rek balik, ngan eta badog asupkeun heula mang sieun urang. Ayo urang ka saung we mending ge, urang ngaliwat di saung ayo. Lapar mang itu. Tong diajar puak-puak hidup mah. Nyusahkeun boga lanceuk teh aing mah. Aing mah. Amana cenah ieu teh. Aing capek neneangan. Di ditu mah nya itu sara aya jelema belah ditu, urang teang lah. Ari maneh budak di mana nya? Leutik-leutik geus diajar maok sia. Urang teh di ditu mang telumur wetan. Jeung adi urang. Urang ini ka dieu gara-gara urang melak jantung cau. Nya heueuh atuh Jang, di mana-mana oge melak cau mah tangkana lain jantungna. Jantungna mah dilodeh. Maknya mang betul urang ningali tina buku kudu jantungna, sakarang monyet jeung sakarang kuya oge jantungna. Ujang mah teu beres meureun, maca bukuna. Geus ka dieu aya mah diuk di dieu jeung Amang. Aya cai ya di dieu, nginum-nginum heula atuh. Aya cai mang? Aya, Mang mah nyadiaan di saung teh. Beneran atuh mang. Kela tong kali minum, ieu gelasna. Teu diajar sopan santun budak teh. Naon mang? Kan bahaya tuh dasar urang. Kan kudu sopan nginum teh, gelasan tong ditotor. Oh nya tuh mang muan ari kudu ku gelas mah. Terus sakola Jang maneh. Ayo itu tadi teh ngomong nyaho aing teh lapar hayang tuang. Jang, maneh teh lamun can tuang. Ulang ngaliwat anu jeung Mang, tapi ku maneh panguruskeun nya. Bener mang? Heeh, urang aya ieu beasna mah. Ala. Tah, ieu beasna kumaha nya isikan. Tah, ieuna. Juk, ayo Mang geus ini Jang, kumaha tah beasna. Urang liwat. Bener mah urang ari sieu. Jangan, aduh, eta budak mah hirup teh. Bener-bener na eta jelema, aduh, Gusti nu agung. Tapi alhamdulillah aya budak teh. Kali nama adek maling sampe. Aya nama nu pangejokeun aing ah. Istirahat aya nama aing ngagoler aya panyangukeun mah. Ayo untung mah aing ieu ka dieu. Aya nu mereka ejo ieu sanajan aing nu kudu ngejona ge. Lang. Mang beres mang ya. Bener geus. Geus. Tagokeun we ayeuna mah. Geus ngaran. Ka dieu mah Jang ayeuna mah ayeuna tagokeun. Seuneu mah geus hurung da Mang mah istirahat lah nya. Oh, mang. Kayak di bajaan sasak mamang. Aduh. Cuman asak ieu malah. Lila ka asak nanti teh. Luhan dia. Karek oge ditagokeun atuh Jang. Asak ya asak. Kalah sari euy. Bae dititah dibeakeun ku sorangan ieu mah ye. Mang. Naon ieu teh? Ganggu batu ke sare teh cenah. Iya liwat Ade ku asak aing, mang, sia. liwat asak. Oh, liwat aing poho euy. Heuh, asak. ngana daunna nya. Oh iya.
Wajah na ye, jang tuang mah. Astagfirullahaladzim kalah sare deui ieu aki-aki. Biar aku ku aing kudu diturban wae teh. Akhirnya lah ku aing. Nah, gitu aing dia nungan hudang. Astagfirullahaladzim. Kunaon ieu alhamdulillah teh asa poe kieu. Emang geus hudang panyate we jelema cik urang teh. Aduh, maneh jang hirup teh geuning bener kuat. Oh, sopan santuna pisan. Pan teu ketempo tuh mah. Tegoler teh diganggu tinganan. Teu ketempo mang. Manya teu katempo awak sagede kieu. Iya ampar kana mah. Heuh, geus tuang ayeuna mah lah. Lah, uang ayo mah usah pasantuna maneh mah teu nginum teu tuang. Babacaan heula tuang teh. Ya aya mah jangan luang mah. Pamali atuh baca heula. Apa tuh bacaanana? Apal. Sok kumaha cing bacakeun atuh. Ya mang. Ya mangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau ya bismillah. Tuang kan maneh mah insya Dia doa emang. Astagfirullahaladzim. Eta mah nu bieu mah jang doa edek sare. Terus kumaha? Hayu ayeuna barang heula. Kieu bacaanna Allahumma barik lana Allahumma barik lana bima rojaktana bima rojaktana wa qina adabannar. kena ada banar. Amin. Keh heula atuh kalau teulang ajakeun hayu. Tuh, tama ka langsung. Emang atuh. Kalau teulang mimitian mah. Tinggal atuh tah. Tah, ieu asina nya. Diekeun usahaman teu nyeun sambal maneh. Oh, emang cangnya tuh. Aduh, loba tuh di kebun kan tiang ala. Oh, kadaik sia mah. Emang buru we eta tuh. Pohonnya, pohonnya. Kelak. Itu juga lancek aing tuh. Jeung saha itu di ditu karena naon? Cing urang sampeurkeun lah ka ditu. Jauh ya. Orang kita teh kan geuning aya di dieu jelema teh. Jang, ka mah, Jang? Ieu neangan lancek urang mang. Anjek saha? Iya sih, Nih, tuang heula. Oh, ngalaliwat euy. Ayo tuang heula, deh geus diuk tuang. Ya, siap, tuang. Mang, siap. Anjir teh make jang ka dieu. Aing kenyan keneh ini lah. Ka mana, Jang? Warak mang, warak. Iya Warak, asak. Kunaon cenah budak teh? Oh, eta mah kenal ka budak eta. Lancek urang mang eta. Oh, lanjut mana eta teh? Oh, ti ditu ban. Eta melak cau jantungna. Oh, tadi rek malik sampo di dia oge Wah. teu balik eta budak teh. Pada ti kamari geus sawana teh mang. Aduh, aing atuh balik. Kabur eta punung mang. Oh, cenah nyarita cenah melak eta jantung cau cenah. Oh, Kaos nu gelo budak teh. ini mang. Kurangnya cuma itu. Punung mang. Kurang we talapung eta yeuna plak cauna. Oh, pantasane geus tuang lah ini mah. Siap lah. Paduli aing mah sanajan ka adi oge lah, ku nyeri hate mah. Kajian keneh nahan lapar.
sah di saung urang euy. Karunya pisan simut daun cau kitu euy. Cik kurang samperkeun. Mang, udang, mang. Hei. Udang, mang. Beurang ieu teh, jam sabaraha? Moro. Kan bajing banyak aing akan. Mang, udang, mang. Udah. Cicing mang mana naon? Mang, mana naon? Naon mang? Kela. Mang. Kela ke mana? Ari mang saha ieu teh? Nggak cicing heula di dia orang ngobrol Oh nya tuh mang. Ari mang saha? pan ieu teh saung urang mang mani keur naon di dieu. Monok mang sapeting di dia ngilu sare. Eueuh tempat deui. Penting teh hujan tiris. Ah karunya teuing mane di dieu sok peputing kehujanan ting ya. Ngopi heula aja jeung urang muru. Urut bajing lah. Oh, tuh loba tangka sampe. Marehan. Di gang bajing ayo. Mantap. Goblok itu di kebun aing geus aya saha deui, geus aya jelema deui tuh. Tuh aing urang sampurkeun cuman zaman ayeuna mah loba nu pok jelema teh. Anjing. Goblok teh aya wae kudu labu sagala. Sok kayaknya pek enak ngopi Wah, kebeneran pisan atuh mang urang. Lain pi tadi atuh mang tadi teh aing Nah, ada orang teh atuh lain kalau tidak nyase mah tuh. Hek teh lalaunan ngeta teh mana teh. Buat mang urang yang ngopi. Lah ngopi anjing pahit mah. Hek kocekeun heula ari mah buru-buru teuing. Oh mang aduh kuat ya. Tok na urang rek ngetakeun heula suluh panggilkeun kopi hideung pokona mah. Cap. Mang bayar kok. Sok buru. Si anyir sok wawu ka aing teh nyuh kopi. Sia saha kenaon sia di dinya? Mang, oh geuning sia teh adina anu arek mari sampe di kebun aing di ditu. Teu di ditu teu di ditu. Urang lapar, Mang. Monok tadi di saung Mang urang ngilu monok sapeting. Teu di ditu teu di paokan sia teu adina teu Lapar, Mang, urang, Mang. lanceukna. Bae tong ya nu Mang kan? Tong. Lapar Mang atuh urang beuleuh Mang. Montong sia teu bebeja heula. Kuat urang pabeja Mang yang sapunya. Hayu teh urang beuleuh lah nya. Siap Mang, hayu Mang. Sok ala. Ayo urang kali. Ya kuy berama ya. Dong, iya bisa lah. Kuateun ieu ge keur nyingkup mah. Geureun ku aing mau dikocek. Kopi hideung lagi. Mang, kopi hideung lagi eueuh. Nu aya we sok. Panyokeun. Waktunya ku aing geureun ya. Aing mau dikocek. Mang, geus si Mang. Kela atuan heula aing ye.
Kudu dia euy. Gunaon ieu? Singit anjir. Korek na mana euy? Korek. Mang, Naon naon ai maneh ngageron ka urang si teh. korek na mang. Yo tah. Anjir. Sing balik atuh mang. Aduh. Kebalik anya. Belah penting wudud. Nih, mana euy? Mana euy? Pedo anjir jeung kopi mah euy. Aduh. Ah, lila atuh di kitu mah. Kumaha tuh mang? Rabut ayo. Oh, hayu atuh. Bantuan mang. Hai tanagana tuh jang. Atuh tanagaan tian, mau hayang tenaga eueuh. Astagfirullahaladzim. Tuh anjing. Si mawat ke euceur kah? Tulungan mang. Tulungan mang. Ah, hanya teh sorangan. Ah, ada tuh. Aduh, sia cing balik kehet lalampahan teh. Mangga teu mantuan aing rek hanya hese mang. Leueur. Tah kieu jang ada ngarabut sampe kolot-kolot ge atuh. Ahli nama. Kumaha mang? Tingali. Ieu mah ka labu we kabul eueuh. Tingali kolot kehet atuh. Ayo mang, semangat mang, ayo mang. Kehet ka kolot teh sia. Meh semangat mang, ayo mang. Ayo mang, semangat mang, terus mang. Tah. Tingali kolot kehet. Mantap euy. Ya mang baik kurang bersihan lah. Mantap ya sampo barat kieu pulan jigana yeuh. Pedro ah belum sampo ieu mah euy. Aduh sing urang asaan lah. Ngeunah teh sampo teh. Jigana Pedro ieu mah. Sing urang asaan lah. Mantap ya mah. Dibeuleum beuki mantap ya mah. Mang geus mang emang ah. Rek beuleum mang. Ayo Ayo atuh. Tabaw bedog mang. siap ayo. Mang dia mang. Di dinya we ok. Nyeun seuneuna. Mantap ya. Mana kopi orang maneh? Tamang tah. Ieu. Heeh. Wah, anjing. Akan tarasakeun. Ah, di mana nih kocekeun tuh kopi orang? Mang tadi nita pangocekeun teu, nita lagi panglinyuhkeun hungkul. Aku mah pikiranna etas jelema. Dikocekeun acan, astagfirullah. Sok guys, mana mah kadeun aja orang ngobrol ka dieu. Oh, siap mang, obrolan naon ya. Tuangan lain. Tuangan sih kana mah. Oi. Sungut belum sampai yo. Geus asak can jang. Can mang. Geuning seungit kieu yo. Betul geus sarasa ieu teh. Lila anu budak teh. Belum sampai wae oge. Kereh asak ieu. Malah heula daunah. Aya mah kitu. Aduh. Tutung mah. Tutung euy. Nyarekan moal si Mangnya. Sing urang pecek-pecekeun ajaran. Cing urang ajaran. Astagfirullah tutung ya Allah. Si Mang nyarekan ya mah. Jadi rukhak sih belum sampai teh.
Tapi seungit ieu mah euy. Urang alungkeun lah ka ditu lah. Duh, kieu nih nya euy. Geus teu boga pamajikan mah. Oh, nu nganteran cari-cari acan aing teh. Di saung beak. Aduh, Nyai. Dengarkanlah cintaku suci dan tulus ka Nyai. Daek teh mana gawe jeung urang. Gawe naon mang? Kewe tinggal di ditu. Geunaheun teh gawena? Ah, pokokna mah gaji saminggu 2 juta. Daek teh. Kurang mang 2 juta mang. Yang 4 juta. Nah, mana geus ditawaran teh. Sejuta setengah. Geus ditawaran 2 juta yang kurangan nah. Buru 2 juta we buru lah. Mung mang orang yang 1 juta pokokna mah. Geus tawaran lah yang 1 juta. Nah, yang 1 juta, mung yang 1 Sok juta. 1 juta we lah buru. Tah, kitu dia urang hayang aya masuk gawe naon? Ku jual baju celana itu semua demi Nyai. Aku rela jadi kuli demi Nyai. Alungkeun euy bisi apaleun si Mang euy. Dadali manti peting. Wih, naon goblok teh. Anu ngalukun sampo. Oh, Jang. Geus asak sih mah. Jang, geus asak Jang. Wes Mang. Ah, coba enggak aing ah. Paling teu budak teh belum sampeuna. Goblok. Terbalik budak teh pait kieu belum sampe teh. Sampun anu butut teh nya. Cing ah asa deui ah penasaran aing da padahal melak sampe teh nu alus aing teh. Binihna mah. Pait kana wae heuh. Ah, sugan angkeun tong aing. Sugan anu alus teh nu gede mah, sugan amis. Mantap ya euy. Petrok belum sampai. Ah, Mana Jang? Geus asak Jang. geus Mang, cari Mang. Mantap ya Mang. Tadi tuh nangis belum sampai di itu. Ngan pada Gimana? pahit tadi mah. Kira ka? Oh, Mang mah ngalinur meureun. Tadi anu ngalungkeun ka ditu ka Mang. Ah, eta nu kamari meureun. Wah, manya haneut keneh. Wah, teu apal urang mah ieu. Deui tadi nunungan ieu. Iya we lah. Gede urang asaan mah. Wah, pahit teh leutik mah. Mang, anak kewe maneh. Nyiluhula ka ditu bak kenaeun pokona Sejuta nya mangnya dia. Sok 1 juta. Dah, geus. Hayu atuh. Hayu. Cara tapi urang kacai heula ieu namanya. Sok. Sok. Si beungeut urang. Jung. Anjing nah kieu ngopi teh. Korek aing mah. Nasal turungan atuh Mang. Nah, Mang, mau asakna karek kitu Mang. Aduh, asak kumaha ieu mana Jang? Tutung kieu. Asak Mang. Jarang mah asak. Aduh, lain ka dieu kieu atuh aing. Ah, kolot-kolot kabelul tinggal itu. Jarona mah asak, alus heuh. Pan ieu mah hidang teh kulitna. Ah, kabelul kolot-kolot teh. Majakeun teh kolot. Oh, euy, nikmat ieu mah. Panas euy. Iku aing. Ah, Mantapnya Mang. Nah, teh sebelumnya. euna ieu mah nya. Oh, pulang yuk. Mang ieu sampun naon Mang? Mang mah nu halus atuh. Bilang bini di mana Mang? Mau kerjaan ah, sok hayang budak mah. Hah? Mablul melakangnya budak mah. Wah, tinggal nancarebkeun bener gak? Ai kuatna ya babacaanana pabelakan teh henteu asal melak. Merenya homal ka urang babacaan anak. Ah, di bejaan ge budak mah moal bisa. Ah, gitu si Mang mah koret. Ah, Moal junun budak mah. junun teh naon ah, teu apal naon Nah, junun. junun teh apal budak mah. Ah, kalah. Kala. Ayo lanjut maneh, kamari ka mana? Ah, teuing Mang lieur. Lieur Mang lanceuk urang mah Mang. Matak urang ngahaja we monok heula sapenting di saung Mang teh.
sugana balik deui gitu rek diajak balik ka ditu ka belah wetan. Emang kumaha sih teh awalna gitu bisa paseak gitu jeung dulu teh. Nyoang manehna nanaonan geus sok pikir ku umangnya aduh. Melak cau jantungna jadi moal ngalah ka urang capek ka urang nitahnya borana teh mang. Heuh bae. Gugu we heula atuh jeung dulu mah tong tepi ka pasea. Ah borah di gugu horea mang urang capek geus ngalah suluh sorangan belaan hujan ngalah suluh urang mamang. Manehna mah hayang ngajodog we di saung ngopi. Hayang sagara diladenan mang. Jigana budak teh euy mah daekan euy. Aing gawekeun kitu nya. Bilang korek aja lumayan. Yang Nama daek teu ayeuna mah. Gawe di emang. gawe ngaon? Pokona mah gawe we atuh gawe naon ke mah loba pagawean mah mang mah. Ayo wae mang urang mah mang. Lumayan lah daripada cicing urang jeung lancuk urang lieur mang aslina. Nya heuh atuh memang penghasilan teh. Tuang-tuang. Heeh, tuh ieu ge untung aya emang ka dieu. Da bisa barang tuang ya sampai lumayan ya. Tapi daek teu. Daek mang urang mah mang. Daek Asal digital. halal mang. Halal lah tuh maknya kolot teu nu halal, kolot nu halal we neangan teh. Siap mang lah. Nuhun nya mang ya saecan mang. Ieu nuhun oge ya sampeuna ya ngeunah mang. Pulen. Heuh, segitu daek mah tong punungan. Oh, urang mah. Daek kan urang mah. Heuh nya geus we. Aya daek gawe di imang mah. Ayeuna urang ngopi heula. Ayo mang. Kayak geus ngopi langsung ka imah mang nya. Ayo mang. Siap.